Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pangawasa Allah, ku keagungan Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah, muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Ku widi Allah, ku takdir Allah, ku keagungan Allah, ku pangawasa Allah, urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang kudu sadar da urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwah santri, hormateun simkuring, guruwaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur, tikawit Bapak Camat, Ibu Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ngawangkong jeung tukang dagang, kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Mun ngobrol jeung tukang tani, kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Jadi puguh karena tujuan dagang hayang untung, tani hayang hasil. Tak iya judulna pengajian, sabenerna ieu pengajian hayang naon? Heueuh, cek bibir mah hayang ilmu, ngan cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun cek ibu judulna pengajian hayang menang ilmu, maka tanya karena awak sorangan, lamun Allah nitipkeun ilmu kira-kira ieu awak urang sanggup moal. Da loba jelema masantren luhur, sakola luhur, caritana hayang boga ilmu, tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Well, sabab nu ngaran ilmu mah kudu puguh kana fungsi. Fungsina ilmu teh al ilmu nur, ilmu mah jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah urang teh baroga ilmu tapi hirup mah da poek wae. Da kabeh ge ararapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep kieu mah da kicep bareuki hees atuh. Kabeh ge nyararaho ilmu infak jeung sedekah, tapi naha fakir miskin diarantep, tatangga lapar ge kadang-kadang nepi ka teu apa. Kabeh ge ararapal ilmu kasalaki teh kudu hormat, bahkan cukang lantaran ibu ka surga teh naon patuh kana jadi salaki, tapi naha duit leutik mah geuning jeding. Umat Islam sa nagara, umat Islam sa Indonesia, umat Islam nasional, umat Islam sadunya, apaleun jeung dulur teh kudu akur, jeung tetangga teh ulah pasea, wa'tasimu bihablillahi jami'a, eta teh dalil nyarek pasea. Nah aya nu ka Bandungan ustad ge parasea. Jadi ieu teh mana ilmuna mana dirina, geuning ilmu jeung diri teh teu ngahiji, Pak. Matak ilmu-ilmu awak-awak, sehingga ilmu teh qalbun salimun, bakal cicing eta ilmu di mana cicingna qalbun salimun, dina hati nu bersih. Matak ilmu teh rumusna, boga ilmu lain nu kudu robah tiung, nu boga ilmu lain kudu robah baju. Tah boga ilmu mah nu kudu robah teh eusi hate. Ari tiung mararahal ai sedekah 1000 perak, teh eta teh teu gablog ilmu teh ngaranna teh. Nu kitu teh eueuh ka era. Tiung nama denai, baju nama denai, HP nama Oppo, ngan kana hutang poho. Geuning eta teu robah eusi hate. Mata jalma anu boga ilmu jadi cahaya kana dirina, tempatna cahaya qalbun salimun, ku eta ilmu bisa robah eusi hate jadi hate nu bersih. Matak hakikat kahirupan teh lamun ilmu nu robah tiung jeung baju, tah salaki nu bakal rungsing. Sabab da ibu-ibu mah neangan ilmu teh robah baju, Senin kudu bodas pan nganyuk, bodas kabeh, salasa hejo-hejo kabeh, Rebo beureum-beureum kabeh, Kamis ungu-ungu kabeh, cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu. Haben melian baju, padahal teu sadar ilmu mah lain ngarobah bajuna, tapi ilmu tah robah eusi hatena. Tuh. Genah lamun ngaji nu robah eusi hate, Pak.
da ieu mah tiba heula urang teh pangajian rutinan sumping ustad nu jauh didatangkeun ngadenge heueuh da anger asa eueuh robah nu miskin beuki miskin nu sangsara beuki sangsara nu yatim teu katulungan matak leos nu yatim ka jalan nu miskin ka jalan malu sapir tercoreng ngaran Islam teh na umat Islam teu apal deui sedekah arapal nah atuh nu miskin teu katulungan karek apal tapi teu boga amal aduh keuna nya kana hatena ge matak naon lamun engke mah dina pangajian kieu teh ibu teh rada hideng saeutik mah he kompakeun ku ketuana teh wayahna kitu setiap ngaos teh mawa engke mah sasenok beas tina sasenok dikali 1000 jelema pan lumayan 1000 senok 3 karungeun saban pertemuan sarupa kieu 3 karung beres ngaji rurat reret ka kenca jeung ka katuhu si itu jompo henteu usaha si eta budak yatim bagikeun harita keneh ta eta ladang ngaji barokah ngaranna weh nya eueuh tiba heula lagi ngaji kitu teh eueuh anger we dangdan stakar kebok mic up dipake blas on ongkoh ngajina da hayang tepung jeung dewek atuh marukan urang deuk nempo meureun moal kagoda ieu moal qalbun salimun ternyata rumus hirup manusia teh lain bajuna lain pangkatna lain hartana bahkan lain ilmuna Pak tah eusi hatena boga ilmu kotor hate ilmuna pake nyarekan batur tapi teu boga ilmu jelema teh ngan hatena alus keur mah bodoh kata mah ngarumasakeun bodoh nu bodoh jeung nu bodoh dihijikeun da moal pasea kunaon sababna ngarumasakeun duanana boloho coba nu pinter jeung nu pinter hijikeun da dogdag jiga doma atuh Pak kunaon eta nu pinter jeung nu pinter parasea ego dirina ngarasa aing pang pinterna mung kasaingan ku kapinteran batur berarti eta ilmu teu matak ngarobah dirina nu aya ngadon sombongna wow keuna ieu ceramah teh nya asa kasiniran paduli tuh jelema boga harta alus hate edeuh jelema boga harta bari alus hate banyaho karena tugas Allah nitipkeun harta teh maka Allah nitah naon nitah ibadah ku eta harta goreng kacida lamun nu beunghar teu sedekah goreng kacida lamun nu beunghar teu barang bere goreng kacida lamun nu beunghar teu infak jeung zakat naon sababna Allah mere harta ka jelema eta teh dibere tugas pek anjeun ibadah ku harta anjeun keun bae sibuk gawe di kantor bae keun bae sibuk jadi supir pek bae keun bae sibuk gawe pek bae ngan tina ladang kasibukan kudu aya beuteung batur anu ngalaman henteu kalaparan dina duitna teuing nya matak jelema boga harta alus hate bakal resep nulungan batur nu paling pawur jelema boga harta tapi goreng hate beuki loba hartana beuki sombong kongkorong papanjang-panjang leumpang dongko gelang teh dieu nepi ka dieu diberebetkeun atuh nyampeur batur teh hayu urang pangaosan padahal mah keur naon lamun harta cicing di jelema nu kotor hate tah kitu balukarna jadi nu didangdanan teh awakna teu ngadangdanan eusi hatena boga ilmu kotor hate heuh adigung asa aing pang benerna asa aing pang alusna asa aing pang pinterna matak batur teh disebut boloho we padahal jelema pinter ngoncoran jelema bodoh ieu mah geus pinter ngadon nyarekan jelema bodoh pan teu hideng teh Pak bener matak hate kunci hirup manusia mah hate mun ibu lalajo jelema nu boga ilmu ulah lalajo tina ceramahna ulah tong lalajo tina pinter maca Qur'anna ulah lalajo pinter maca hadisna ulah lalajo pinter maca kitabna ulah naha Umar bin Khattab pernah nyarita ribuan kitab nu dibaca Quran katalar hadis diaji tanya hate lamun hate ngewa ka batur geuleuh ka batur jit ka batur cua ka batur ribuan kitab nu dibaca teu matak ngarobah eusi hatena boro-boro ngarobah sasamana well aduh sadio aing mah atuh da meuni kudu kieu meureun ceramah teh nepi ka bubuk ngarasa ladar heuh lamun saban-saban pangajian ditanya hasil naon hasilna rutinan hadir ustad nu deket didatangan datang kanu jauh komo kuring nanya hasilna naon jeung dulur teu akur anger kasalaki popolotot anger ngomongkeun ka gorengan batur anger nu kitu ngaji sanes ngaji prek nu kitu sabab ladang ngaji cek urang Sunda bahkan cek urang Bogor pisan ngaji teh kudu ngahasilkeun 3 rupa hiji ngajirim dina diri 2 ngajinis dina rasa
tilu ngawujud dina bentuk. Tah ibu teh ayeuna teh ngaji si ngawujud ladang ngaji dina bentuk. Panon cicing jeung ilmu moal lalajo kana kagorengan batur. Ceuli barang jeung ilmu moal ngadenge kana kasalahan batur. Bibir barang jeung ilmu moal mungkin ngocobrot ngomongkeun kagoreng denge ya denge kagorengan batur. Suku barang jeung ilmu moal mungkin ngaleng kasalah. Hate barang jeung ilmu bakal nyacas bodas. Kaciri wujud ilmu teh di mana? Dina akhlakna, Pak. Ieu mah garableg ilmu pasea atuh da. Asal lieur urang mah ilmu diadu-adu da. Ilmu mah lain adukeuneun gaweun, haben diadukeun digawe hanteu atuh kumaha ceuk nu bodoh talung urang. Bener ya? Sabodo paling ceramah kieu mah teu diulem deui bae. Ya ging ulem 2 tahun lilanya. Jadi lamun hayang deui teh tungguan 2 tahun deui ka hareup. Tah mulut 2028 kok bae. Tuh. Matak alam hakikat mah hese, Pak. Kadang-kadang ngaran-ngaran urang mah saenggeus boga ilmu teh nu robah teh jadi bahasa. Nu robah teh jadi baju. Nu robah teh jadi budaya. Padahal tina ilmu nu kudu robah eusi hate. Bahasa mah keun bahasa Sunda. Keun bae da Bogor mah Sundana ge kasar. Matak tadi nyariosna teh ku bahasa Indonesia teu naon ngan lamun kuring urang Bandung teu sararudi ngomong Indonesia. Sieun tag teg taug moal nurutan juga urang dieu ka budak teh awas jangan main sisi balong nanti tigejebur, awas jangan main sisi solokan palid keh kurumuy akina ti kota saruana weh cucuk kakek dicari-cari gok di dieu begitu balik. Jadi ilmu teh lain robah bahasa. Salaki jeung pamajikan biasana akang jeung nyai nya. Kasalaki teh nyebutna pun lanceuk, mun salaki ka pamajikan nyebutna pun adi. Sunda ieu mah jadi umi abi. Meunang pek eueuh nu ngalarang ngan kudu tuluy. Ulah umi abi keur ngeunah hate ai pasea jadi cucungik sia. Ilmu lain ngarobah bahasa, Pak. Tapi ilmu mah ngarobah eusi hate. Bener? Lain jandai anak jeung antum lain kuring we jeung salira abdi jeung anjeun anak antum lain ulah pek bae ngan kudu tuluy kaharti. Matak ngajirim ngawujud ilmu teh ngawujud dina awak urang teh sehingga lamun ilmu ngawujud bajuna dakwah ngomongna dakwah penampilanna ge dakwah. Cicing tah ayeuna ibu di jilbab geus acan dakwah ku jilbab eta teuing di jilbab mah heueuh di jilbab ngan kana gosip barareuki di jilbab ngan popolotot ka salaki di jilbab ngan ngocobrot ngomongkeun kagorengan batur nu kitu mah lain dakwah heuy. Tempo bapak-bapak belenyeh bari kieu kana ka diri ibu lebok sok anggean ibu teh pake alat berdakwah tertutupna aurat kudu tertutup oge ibu teh perilaku hirup tertutupna buuk salamar teu katempo di tiunganana ieu sirah tiungan oge pamikiran ulah nepi ka mikiran kagorengan batur. Jadi aya makna anu rada jero, Pak. Ta bapak di kopeah ai kopeah teh munian sirah ngaran-ngaran munian sirah babari teuing ku udeng munian sirah ku kopeah munian sirah ku topi munian sirah ku cotom munian sirah gampang eta mah tinggal make tah nu hese mah munian eusi sirah matak di nu luhur geuning pejabat di karopeah tapi pasea wae heuh hakikatna mah si eta teh teu di kopeah teh. Aduh tapi mun bapak geus di kopeah tong dilaan kade antep we bisi nurutan walaan kowe ulah tuluykeun ngan aya makna nu di jero, Pak. Aya makna cangkang, aya makna eusi. Jelema salat ngan ngomongkeun batur. Jelema salat ngan teu kaur nalika batur maju panas hate. Jelema salat ngan teu kaur bibirna teh galing ngagogoreng batur. Salatna sah, meunang pahala meunang. Bawa ka Allah pahala leungit dicomot ku saha? Ku jelema anu digogoreng ku urang.
matak lamun bener jelema salat jeung jeroanana, salat alus bacaanana kudu alus ucapanana, ulah ari bacaan dilekah dilekoh tapi naha lekoh ngaledek baturna, lekoh ngarendahkeun baturna, lekoh ngaragrageun darajat baturna. Nu kitu salat ukur gerakanana can salat jeung eusi hatena. Wow. Bari maranehanana nu kitu. Kenah ya ceramah demi Allah aduh. Jigana cek nu kasiniran tah aing mah hanas datang. Sabab nu ngaran ilmu teh kudu mawa kana kasadaran hirup Pak. Ari boga ilmu teu sadar-sadar mah capek atuh. Jadi we nipu batur. Lamun ditanya cinta Nabi hayang nanya urang mah ieu nu hadir cinta ka Nabi Muhammad. Heuh naon buktina? Gening nyebutkan cinta Nabi Muhammad teu wawuh jeung nabi na oge. Mana bukti? Nabinya ka yatim, urang mah ngantep yatim. Nabinya ka miskin, urang mah ngantep miskin. Nabinya ka jompo, urang mah ngantep jompo. Ayeuna bibir cinta Nabi, cinta eta yatim kalaparan diantep. Jadi nabi naon eta teh nu disebutkeun teh? Sing nepi ka nyaho, sing nepi ka wawuh ketika nyebutkeun Muhammad terkenang dina pikiran nalika Nabi dibaledog ku pedang disangsangan dina dina ieuna dina leherna, tapi nalika Nabi nyebutkeun Allahu Akbar pedang ragrag ku Nabi dicekelan eta pedang mun ceuk urang kadekeun deui da. Henteu Nabi mah dibikeun deui eta pedang, artina Nabi teh asa kampura nalika init-initan dibaledog ngucur darahna ditanean ku sorbana, ngucur deui ditanean ku leungeunna, ngucur deui ditanean ku pahana, ngucur deui ditanean ku daunna, nepi ka ulah ragrag eta darah. Cek Abu Bakar ya Rasul, kunaon sababna eta darah tina pangambung ulah nyakclak kana tanah Taif? Aya malaikat datang lamun ragrag darah sucina kuring, darah sucina Nabi Muhammad, maka Taif ayeuna siap hancur, gunung bakal bitu, laut bakal bahe, puting beliung bakal datang, gempa bakal terjadi, nyurucud sakeclak mun ceuk urang sing seringkeun nya. Ceuk urang gitu. Mun kuring datang ka dieu nu baledog, tuluy datang malaikat. Dikitukeun ta kana taneun. Itulah hebatna Nabi. Naha urang nyebutkeun cinta Nabi tapi perilaku jauh ti dinya, Pak. Berarti urang teh keur nipu batur. Cinta Nabi, cinta yatim antep, miskin antep, jompo antep, nusangsara antep. Nabi saha nu ngajarkeun ngantep batur? Nya dikoreh nepi kana eusina mah urang teh lemah. Ceuk saha atuh salat juga surga? Nepi ka asa gampang eta surga ku salat jeung surga. Ai gigireun nyeri hate ku bibir urang. Ari ka Allah sujud, ai ka makhluk Allah ngaledek asa lieur. Aduh, kena euy ceramah. Bisi anu kasiniran mending mantau gitu. Matak ilmu teh kudu ngawujud dina bentuk. Kadua ilmu ngajirim di mana? Dina diri. Lamun ibu nyebutkeun subhanallah, ta subhanallah teh katempo ku batur ngan lain rengkolna, lain hurufna, lain bacaanana, tapi subhanallah teh bakal katempo prilakuna. Ai subhanallah bahasana subhanallah maha suci Gusti. Tah wujudkeun subhanallah teh maha suci Gusti Allah, nu ngomongna jelema suci, tah hatena ge kudu suci, nyekrup antara omongan jeung hate. Ieu mah ngomong subhanallah tapi naha batur nyin gedong nyeri sirah. Ai bibir subhanallah batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli, ngan pedah-bedana nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu. Nah kongkorong lajada ladang saode atuh. Batur meuli motor bibir subhanallah tapi hate ratug. Bibir subhanallah batur meuli sawah muntaber, meuli we itu mobil da pae harita keneh atuh Pak. Eta subhanallah nepi teu ngajirim dina awak. Subhanallah adalah ngempur cahaya leuwih ti lampu, tapi keur jelema nu alus hate. Subhanallah poekna beak ti karep. Lamun cicing di jelema nu kotor hate, biwirna subhanallah, leungeunna nyekelan tasbih, tapi perilaku ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, wadul gede dina bibir ngomong subhanallah tapi rudet di kukut wae. Wow. Kumaha tah karek 15 menit ceramah kieu kumaha tah karaos. Komo nu kadua mah alhamdulillah. Ari alhamdulillah teh kudu ngajirim dina diri ngan lain rengkolna da teu mungkin nyieun tato di dieu alhamdulillah ngarah kadeuleu moal.
ngan alhamdulillah teh bakal katempo dina wujud naon perilaku. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, aku cek hate yen puji kabeh genu Allah, berarti urang makhluk Allah tong boga sifat asa kapuji. Ieu mah taraweh genep poe paragbag status Facebook, alhamdulillah taraweh ke-6 lancar. Pas ka-7 ka-8 leungit status horeng eureun tarawehanana. Naon eta ngaranna bebengok ria teh. Aya ria teh asa kapuji. Mana alhamdulillah geuning teu ngajirimna diri urang. Dek tahajud nyun status OTW tahajud. Ditempo isuk-isuk meureun statusna eueuh nu komen cicing di jalan heuai. Da hayang ditanya kunaon jiga nu tunu tahajud. Mana alhamdulillah atuh teu ngajirim dina diri sehingga batur nu teu bisa ngaji, batur nu lain agama Islam, batur nu teu apal hadis, batur nu teu apal Quran, teu apal kitab poek Pak nempo alhamdulillah teh da teu katempo dina akhlakna. Bener? Kok mau alhamdulillah teh dibawa nu kadua mah tafsir nu kadua mah alhamdulillah alat bersyukur ari ibu. Boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, duit teu kurang, budak kasakolakeun, baju gonta-ganti, tuang 3 kali. Tina alhamdulillah bawa kana hate sing sadar mata kabeh nyebut alhamdulillah teh urang teh jelema beunghar, ngaran jelema beunghar kudu mere lain hayang dibere, tapi naha kenyataan nu beunghar hayang BLT. Tah ieu bukades kala leprok eta teh keprok teh lain kuna naon ku can kabere. Padahal alhamdulillah teh kudu bukti dina jirim. Boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, duit teu kurang alhamdulillah, dahar 3 kali alhamdulillah, baju gonta-ganti alhamdulillah, sadar we oh urang teh jelema aya kudu daek mere lain hayang dibere, sabab yatim jeung miskin teu kabantu ku BLT Kesra. Tah urang nu beunghar meunang datang ka kades bukades hampura moal narima sawah ge lega, dahar ge 3 kali, baju ge gonta-ganti pangmikeun pangmikeunkeun ieu BLT ka yatim jeung ka miskin. Tah eta hareupeun Allah beunghar nu sajati sabenerna. Teu kudu apal Quran Pak, teu kudu nyaho hadis Pak, teu kudu maca ribuan kitab, perilaku geus sarupa kitu datang ka Allah ngempur cahayana saayat ngawujud dina dirina. Anger we balik ti dieu ge aya nu beunghar meunang bebeja ka salakina meunang naon bieu ceramahna negarana kieu Pak. Pan urang teh kamari menang BLT, tuluy urang mah dahar 3 kali, baju gonta-ganti, budak kasaola kekedeun, duit loba, tuluy bapak ge keur usaha, tuluy anu urang menang BLT, punten Pak, urang mah ulah era ku kades, ulah era ku RT, urang era ku Allah, tuluy kumaha, urang bikeun ka fakir miskin, kumaha cek salaki ibu, saha bieu nu mangaruhan, nana gerhana tong didenge Ustad Gelo. Anger ibu boga musuh saha nu di imah. Matak naonnya salaki teh sepakat heueuh bener euy kitu. Wayahna aya mah 800.000 urang bagikeun ka fakir miskin, didinya wujud alhamdulillah terjadi dina dirina. Wararadul wungkul. Dina teu kaberena ge kades dicarekan. RT jadi sasaran, RT Gelo, RW edan gitu. Citu kunaon ibu nyarekan RT RW, wah rada Gelo sarua jeung dununganana gitu. Heuh kunaon batur menang BLT aing teu gitu. Teu sadar Pak nya cek kuring ge saayat dibawa kana kasadaran diri. Maca huruf teh kudu aya nu hirup atuh, maca huruf kudu hirup, maca huruf Quran ngaranna cing ku eta Quran kudu hirup eusi hatena. Ieu mah lampeng maca Quran teh ari hate modar wae, matak ieu mah kudu tahlil. Anu maot di tahlilan meunang pek bae ngan sameme tahlil itu wayahna tahlil keur awak urang, heupan tahlil maka nu maot, heupan hate ibu ge marah naot hayang tahlil ngarah hirup kadinya. Jadi tahlil teh keur saha? Keur nu maot, maot saha? Maot hatena. Bener? Bisi bapak teu percaya, ieu urang tanya, da ieu teh pararae hatena teh gerak. Awas lamun teu ngaku. Bu, lamun budak ibu dihina batur amek teu? Hiji tah. Salaki ibu dicarekan batur amek teu? Awak ibu dipitnah batur amek teu? Harta ibu dicokot saeutik ku batur amek teu? Batur nyokot harta ibu alus goreng,
goreng. Batur ngahirna salaki ibu alus goreng, goreng. Batur ngahirna anak ibu alus goreng. Tah ieu hate kana kagorengan babari hirup. Ngong we adan subuh nah hajug leos kacai dekul wudu leos salat. Tah kunaon ece? Cirina hate nu paeh teh kana goreng babari asup kana hade hese asup. Saha jelemana? Ieu tah. Kana dangdut 15 juta siap. Bajidor 10 oke. Nolol we halal bihalal titah udunan bawelna beak ti karep. Haban weh lebay teh minta udunan wae. Jadi urang teh teh wawuh ka akhirat henteu, Pak. Kasaliniran ya. Padoli teh paling resiko teh diulem deui bae ceuk urang oge. Da pokona mah ngadek sacekna nilas kudu saplasna dan memang kitu hukum agamana tuh ngarasa ladar jelema teh. Lain haben pengajian nu miskin diantep, yatim lapar diantep, ngaji naon eta aing mah teu ngarti. Aduh genah euy. Beberapa ketekan seri bari serina teh nyeniran dirina sebenarnya. Alah sabodo jarang nya nu nepikeun kieu teh nya. Bodoh teuing. Udah urang mah beda jeung batur ceramahna. Tah urang nepi ka bubuk. Kana bari nyaho teh resiko hirup. Dangdut 15 juta apal tungtungna teu kabayar melung-leng hulu. Bajidor 10 juta nyaho eta ge lamun teu kabayar mah jangar sirah. Da nafsu gebro we. Calek ketek halal bihalal edarkeun ka warga. Kedah udunan luhurna 50 handapna 25 da ganeng ceulina teh atuh. Urang teh ternyata kumaca huruf teh can hirup hate. Matak bener kudu tahlil urang. Ari tahlil keur nu maot ulah kamikiran nu maot Pak. Dan nu maot teu ngadenge. Pikiran tah hate urang nu keur paeh kudu hirup ku tahlil eta. La ilaha kadar eta cara maca barareda bae we atuh tong parasea cara maca tahlil pan beda aya nu tungkul geuning la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia teh isukna teh bah cing teh urang tahlil deui siap nah cing teh abah mah semangat genah cenah teu lila di si eta mah nya heueuh da hees atuh lol deui nu gigireun kuring tahlilna teh bari ngagideg ibu la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mangna hate nurutan tungkul empok kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi emang digudag gedeg ngarah teu sare jiga si eta aya deui nu muih illallah 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 nah da bubar tahlil sajam setengah golokok ongkek ke diburuan datang we ambulan desa bawa ke rumah sakit nah da isukna teh tahlil jadi 2 kelompok jeung di ditu. Yuk urang hirupkeun hate urang melihat perbedaan yang terjadi di lapangan. Yeuh entong nempo bedana tapi tempo nu dibacana sarua Pak. Nu tungkul la ilaha illallah, nu ngagideg la ilaha illallah, nu muih ge la ilaha illallah. Tinggal ngahirupkeun eusi hate masing-masing sok harirup ku la ilaha illallah teh. Lamun pasea wae paeh keneh teh. Hirup hate teh la ilaha illallah teu aya deui pangeran angin tuluikeun atuh teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah, teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah, teu aya keputusan terbaik iwal keputusan Gusti. Tuh nana gerhana jadi mubalik eta teh keputusan Allah lain kahayang urang. Padahal bajuna kieu calana kieu teu nembongkeun sifat ustad. Da ustad mah abdi ge apal udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun datang tadi papagpan wilujeng sumping al mukarom coba urang saja jalan well kuat eueuh assalamualaikum aya warung belah ditu ditanyakeun palih mana cinten nu pangajian teh kalem mah cenah ustaz lagi bakal telat bari ka urang euy teh nah sabab meureun kalolobaan ustad mah hampura pakaianana ge lain nu kieu bener asli Pak ngan urang teh seuri we bebereuh keuteukan bieu teh malahan ayeuna ge aya nu nungguan keneh ditu majar kitu can datang heuh pek we tuluikeun di ditu padahal urang waktuna balik teh
Tapi Pak, nalika nana gerhana diputuskan ku Allah Rabbul Alamin di Lauhil Mahfud kudu jadi penceramah, hampura 1000 jelema ngahalangan kuring ulah jadi nu 1000 ngadon gering pikir naha ngalawan takdir pangeran. Tayana Pak RW di dieu gerso udang sing badag kami sing angsar sorban ngagaplek RW hampura moal aya nu ngulem nu aya ge isuk bakal dipanggil ku Bukades kumaha cek Bukades iraha anyar cager. Takdir lain ayana baju Pak, tapi takdir mah di mana atuh takdir letakna? Lempang ulah dina hayang, cicing oge ulah dina embung, saujrat nati pangeran tampak. Ha cicing bisi mata lieur, lempang tong dina hayang, cicing tong dina embung, tong hayang tong embung. Jadi jelema nu narima takdir mah mangga Gusti kumaha salira. Nana gerhana atuh isuk kudu eureun cek Allah teh ceramah bae. Kudu stop cenah eueuh nu ngulem bodoh. Nah moal burung hirup Pak, da Allah nu nangtukeunana. Bisa jadi kuring jadi petani, bisa jadi kuring tukang dagang, bisa jadi kuring konveksi, bisa jadi kuring boga bisnis, eureun jadi penceramah moal burung hirup. Lain habeun ngagantungkeun kana ladang ceramah nu akhirna ceramah saja menta harga rada gelo hirup kitu teh. Ieu mah tara barang penta Pak, tara sing sumpah sapanjang 20 tahun usap ceramah oh ya nu dipenta eueuh ngan ulah teu dipenta tuluy teu mere kade eta teh teu menta teh kunaon eta teh teu menta nyaho kana naon teu meunang pun ta penta dalin tukang musafir ngan anu ngulem kudu daek hideung mere ngarah teu dipenta pan ieu teh meureun bisa jadi menang udunannya uduna oh henteu heukeun bae atuh gunukeun tuluy amplopkeun eta cenah da Pak Ustad mau ngomongna ge tadi tara menta antep we atuh ulah kitu-kitu teuing deui ulah dapon maneh teu menta teh lain teu hayang ngan teh ngadidik sing ngalalarti atuh wios lamun teu dibayar ridho demi Allah tamak demi Allah bisi wadul demi Allah lamun teu dibayar ridho demi Allah ngan kuring nanya arison dibayar ari iya dibayar listrik dibayar eta meuli jeruk dibayar tah ari jeruk dibayar son dibayar urang henteu goreng hate kunaon ka urang ieu teh negara Indonesia palsafana Pancasila dina Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak ieu ge rakyat Indonesia sing adil atuh jadi kuring lain menta bayaran ngan menta keadilan cek nu tengah sarua wae aduh ampun tuh mata si ngajirim dina diri lapan alhamdulillah ngajirim bismillah ngajirim subhanallah ngajirim Allahu akbar ngajirim la ilaha illallah ge sok jirimkeun paingan atuh paingan cek Nabi Muhammad moal aya lapan nu dipika cinta ku Allah liwalti subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah deuk teu cinta kumaha da ngawujud dina dirina la ilaha illallah teu aya sifat nu hade ibu sifat Allah apalkeun ku ibu sifat Allah Asmaul Husna ya Rahman ya Rahim ya Malik sok salapan itu sok tong palolontong gitu. Ya Aji ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Musawwiru beuki laun komo nu tengah mangadon ngap-ngapan nurutan enga batur ngos ngomong teu apal gitu deuk wawuh ka Allah kumaha lamun urang teu apal kana asmana ayo paingan ieu dunya hancur naha teu cicing jeung asma Allah paingan rumah tangga hancur naha teu cicing jeung asma Allah paingan loba penceramah gagal naha teu cicing ceramahna jeung asma Allah sedengkeun cek Allah bismillah bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim bi ku kudrat Allah bi ku keagungan Allah bi ku pangawasa Allah dunya ieu terjadi bi ku kudrat Allah
dunya hayang aman, ismi cek Allah gerak caricing dina asma kamu. Dek teu aman kumaha dunya lamun cicing dina asma Allah. Rahman Rahim ku sifat ulas jeung asih. Tuh leuweung dipikanya sasatoan dipikanya cai dipikanya da moal aya gempa tuh Pak. Leuweung dipikanya manuk dipikanya pan urang mah geus teu nyaah kana sato manuk diala atuh tukang tani lieur daluh bahileun. Bener. Leuweung dibiakeun di gundulan di bulistiran atuh ayeuna teh hujan teh banjir. Kakara geus kitu mah Allahu Akbar Allahu Akbar. Lieur bangkong caricing dina asma entong cicing dina nafsu gerasok tah cicingna dina asma. Asma saha? Asma Allah da urang mah hamba. Aduh nempo yatim baca ku sifat asma ya Rahman Allah teh maha welas asupkeun maha welas teh ka dieu kana awak sehingga urang teh bijil sifat nyaah ka yatim hayang mantu nyaah ka miskin hayang mere nyaah ka jompo hayang nulungan eta caricing dina asma. Aya teu mangkeluk manusia nu kitu tuh langka aja. Berarti surga teh langka teh. Aduh euy rada kaharti jeung rada keuna ungeuk di ongkohnya tuh ya Latif Allah teh ya Latif ayu Latif teh maha lembut wiridkeun teteh di majelis teh ribuan kali sok ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ngan urang ge kudu sadar ceuk Allah uduni astajib lakum pek penta atuh ka kami da kami nu bogana ya Latif wahai Allah nu maha lembut lembutkeun hate abdi ya Allah. Bapak mau sanggup ngalawan diri bapak, ibu mau sanggup ngalawan diri ibu. Boro-boro urang makhluk pangeran anu lemah, Nabi Adam pangkat nabi geus cicing di surga anger kagoda ku nu ngaran iblis. Komo ieu aduh Nabi Adam wae pangkat nabi geus cicing di surga kagoda keneh ku iblis dititah ngadahar buah holdi. Komo ieu bener teh? Menta tuh ke pangeran ya Allah lembutkeun manah abdi di masjid ya Latif datang ka imah aya godaan salaki ngadon sare budak pasea duit eueuh beas teu boga ya Latif asup kana diri wios bapak wios teu usaha ge wios nu penting urang tuang wios teu boga beas ge nu penting urang dahar wios bapak teu dahar oge nu penting urang jagjag wios bapak teu jagjag ge nu penting hirup karasa ya Latif teh nya eueuh jelema kitu habona di majelis teh ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif datang ka imah salaki sare budak rudet duit eueuh bibirna teh molor wae da nu gelo teh eta ya Latif nepi ka teu ngajirim dina diri nu diomongkeun Allah tapi sifat lain nu Allah kahartos wayahna. Lamun urang cicing dina asma Allah moal ngamek moal geuleuh moal rujit moal cua da geuleuh rujit cua mah lain sifat Allah tapi sifat iblis. Ternyata urang teh aya nu disembah Allah ari sifat-sifat setan. Aduh aing resep euy demi Allah resep ieu ceramah kuat ngaharuleng da beureun sadar nya. Ari sujud ka Allah geura sok Bapak ai sujud ka saha? Ka Allah. Ari salat ibadah ka saha? Nah atuh bubar salat jadi ngaledek batur. Nah bubar salat ngerendahkeun batur, nah bubar salat ngahina batur, nah bubar salat pasea jeung batur. Tah nu ngadidik pasea, geuleuh, rujit, cua, Allah kitu. Ternyata urang jeung Allah teh ukur sebatas dina salat, bubar salat mah jeung setan deui, Pak. Ayo, pikir urang masuk. Wayahna ku ceramah kieu mah kudu da ungeuk sararea. Da heueuh kabeh ge kitu atuh. Tuh Allah Al-Ghafar aya Al-Ghafar naon maha panghampura. Asupkeun ta goparna Allah teh kana diri Allah wae maha panghampura. Tah asupkeun kana awak urang ge kudu asak isuk teh bakal aya nu ngahina ibu nu geuleuh ka ibu nu rujit ka ibu nu cua ka ibu ceuk urang teh Al-Ghafar ya Allah anjeun maha panghampura pasihkeun sifat eta ka abdi sangkan abdi bisa asak hampura ka jelema nu geuleuh nu cua jeung ngewa matak lahir weh tilu rupa seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara itu teh tara seuri tak urang nu kudu seuri bubar ti dieu salaki baeud barakatah ka ibu seseurian barakatah kareupeun salaki insyaallah di dagor termos teh Pak. Maksudna seuri kanu baeud teh pan asak hampura batur mah baeud urang mah seuri heuh asak hampura ngan ulah seserian hareupeun jelema baeud
da eta mah yang ditonyok. Maksudna mah kajahatan batur tong dibalas ku kajahatan, tapi kajahatan geura bales ku kahadean. Mere kanu pedit geus sidik ibu teh hajat cemimin mere 15 tong dicatet. Bu kades merena teh 100. Bu kades hajat urang yakin warga bakal mere 120. Tapi cemimin warga nu leutik barang mere 15 kuring yakin ibu ge bakal mere segede kitu. Jadi batur pedit urang pedit, batur bager urang bager. Naon istimewana? Da jelema nu istimewa mah nakala batur baeud urang bisa seuri, batur pedit urang bisa bager, batur goreng urang bisa alus, batur ngewa ka urang, urang bisa cinta kanu ngewa. Itulah perilaku nu sabenerna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata nyebut cinta Nabi teh Nabi saha ari maneh teh? Para ralsu wungkul nya hirup teh. Aduh. Tah nu asli nama kitu gini para sepuh sok we saladar kana diri cinta Nabi cinta boga harta pedit nah jadi si korun cinta Nabi cinta nah hasok gede wadul nu gede wadul mah Abu Jahal cinta Nabi cinta nah hasok ngadu domba nu ngadu domba mah Abu Lahab cinta Nabi cinta tapi nah osok sombong nu sombong mah Firaun biwir ngomong cinta Nabi tapi perilaku bohong osok ngadu domba osok ngawadul osok pedit osok, somong osok, cinta ka Nabi palsu. Hah, bubuk ya ceramah teh. Bae bongana ulah nyalahkeun urang, salahkeun nu ngulem. Tuh. Aduh. Algopar teh geuning nya. Seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu ingat-ingat bisa eta tangga tara nanya ka ibu ingat-ingat balik ti dieu gedor imahna trok assalamualaikum cek itu waalaikumsalam aya naon lain aya naon bieu aing geus ceramah jeung nana gerhana eusina algopar teh nu katilu kudu nanya ka nu tara bobongok maneh geus 2 tahun tara nanya pedah pemilihan kades beda sok aya naon anggeus nah kos nu gelo lain hartina nanya ka nu tara kudu ditotog ka imahna ibu. Tapi si itu dek nanya urang, si itu dek datang ke urang, si itu dek minta hampura ke urang, terserah. Nu penting urang dek datang dek henteu bebaskeun hate yen urang geus ngahampura karena kesalahan dirina. Ingat janji Allah, saban-saban manusia datang ke Allah, kami cek Allah moal waka ngahampura dosa manusia sameme eta manusia silih hampura papada manusia. Matak tuh temana pererat tali persaudaraan. Ya mana tuh tatangga apal goreng bibir teh gandeng ngomong-ngomong goreng tatangga ibu teh sadar babaturan urang nu gigireun teh ayeuna alus teh hiji waktu mapan jadi goreng celeuteuk si itu ka ditu dredeg ngomongkeun apal teh balad urang nu sok bareng urang ngomongkeun salaki maneh salingkuh di pasar pangih di jalan ibu digaplek ibu dikepret ibu ditonyok saha nu rugi naon untungna mukakeun kagorengan batur justru rugi anu bakal terjadi. Tapi nalika ibu nutupan aib batur maka untung eker ibu nutupan aib batur maka Allah nutupan aib ibu nutupan kesalahan batur maka ibu ditutupan kesalahan ku Allah Ta'ala. Otak ieu teh nu hadir ieu nu hadir demi Allah lain teu baroga salah lain ngan pinter nyumputkeun so, bapak-bapak ingat-ingat keur ngoraan ayo ingat-ingat baheula keur ngora saha baheula nu lalajo calung bari pasarung-sarung jeung jalu bari kawin jeung nu sajen tah tah bapak-bapak saha baheula nu nolol tina janela imahrana teh ingat-ingat tah ayeuna urang geuleung ka masjid sholawat dibaca Quran ditalar ceramah jiga nu heueuh gabung jeung jelema soleh inget teh lalakon bapak baheula bating dongkeung kunaon rada ngareluk ayo ingat geus dipupus eta acan eta dosa hareupeun Allah geus dipupus acan tuluy anu bapak tenang-tenang aduh disebut al-mukarram tuh rada legeg teu nyaho si eta can bisa mupus nu bareto matak ulah ngabisani jelema salah kapanggih justru jelema salah kapanggih itu untung jelema salah kapanggih untung nah maka jeung untung
bisa eureun tina salahna da kapanggih. Nu paling paur ieu nu hadir di dieu boga salah nepi ka ayeuna can kapanggih deudeuyeun pan asa amannya. Aduh genah ya ceramah euy. Matak tah nu leuwih apal ka diri kuring iwal teh diri kuring ibu mah tong nyanyahwanan tong nyebut alus tong nyebut kasep entong nah da teu apal kuring menemun buligir mah tapak budu ge boga tong apalanan nyebut kasep tong apalanan nyebut alus tong apalanan nyebut jujur entong panggih karek sekali ceramah karek lalajo jujur ieu budak ieu montong bisi katipu da kuring apal diri kuring Pak. Matak disebut al-mukarram teh era al-mukarram geureuh juk inget karena sholat subuh kaberangan bener ya mata kirup mah ulah entong ngahargaan ka kuring mata ibu tong ngahargaan kuring bisi kuring eueuh hargaeun ibu tong ngahormat kuring bisi kuring eueuh hormateun ibu tong nyanyung kuring bisi kuring eueuh sanjungeun nu leuwih apal diri kuring iwati kuring jeung Allahna mata geus tong katipu ku perkara nu kajadian keun antep ieu cenah jeung Allah lamun dipuji jadi ria pan cilaka nya pan ibu ge cek tatangga aduh maneh mah geulis seuri ibu teh nama kejeng geulis nempo banget nu glowing coba ulutud tanya salaki tapak budugna ge 70 tah jadi nu apal ibu teh saha salaki ibu tatangga mah ukur nempo rarai nanya bener sok urang teh tarima kaputusan Gusti batur beunghar urang sangsara heueuh batur beunghar kaputusan Allah urang sangsara ge kaputusan Gusti heueuh tinggal cokot hayang ka surga hayang lamun nu sangsara hayang ka surga tinggal sabar lamun nu beunghar hayang ka surga tinggal bager nu beunghar bager nu sangsara sabar tah surga teh dibikeun ieu mah nu sangsara panasan nu beunghar pedit teu balik boro-boro di akhirat di dunya ge silih cekek atuh keur mah hirup sangsara batur beunghar moal teu nyegik moal teu meunang nuyul gitu goreng hate keur mah sangsara goreng hate eueuh pulungeun di dunya sangsara di akhirat didagor cing atuh urang sangsara mah sabar-sabar hirup jelema sangsara bari sabar tenang hate sieun ku bangsat teu naha eueuh paokeun sieun ku tuyul teu naha teu gebleg duit eta ku tenangna barang dahar nu sangsara leh nu aya na meja dikedewek we kajeun angeun kacang geus saminggu bari leueur dihakan we jag-jag we awakna teh naha bebas eusi hate coba nu beunghar Pak tuang jeung naon restoran nu mana budget sabaraha can dahar geus rungsing coba nu sangsara rungsing pelebah dahar teu nu aya malahan eueuh deungeunna leos ka kebon aya jonge jotang babadotan pucuk sintrong leunca takokak kajeun keur dahar rabeng jeung hayam jag-jag matak nu sangsara sabar bakal bijil katenangan nu beunghar teu syukur bakal bijil kakuciwaan hayo saban-saban jelema loba duitna bakal dituturkeun ku pangabutuhna saban-saban jalma loba duitna bakal dituturkeun ku pangabutuhna saban-saban jelema teu boga duit bakal eureun pangabutuhna nah teu boga nu beunghar hayang gedong 3 lantai nu beunghar hayang nu sangsara hayang gedong 3 lantai nu sangsara hayang mobil nu sangsara hayang motor naha mah kejeung embung teu gablek coba nu beunghar imah hiji hayang 2 mobil hiji hayang 2 geus hiji geus 2 gengsi dong sabab pergaulan jeung nu beunghar deui level terlalu tinggi gengsi semakin tinggi nafsu ge beuki tinggi akhirna nganyuk mobil jadi 2 tah mobil 2 imah 2 toong eusi sirah ngebul tiap bulan setoran wungkul matak hirup mah punten kudu bisa ngajaga kahayang diri aya kahayang ibu jeung kahayang Allah beda jauh kahayang ibu baheula boga salah kita kasep jeung beunghar ai jadi jeung petot pan wayahna legleg petot-petot ge jelema kahayang urang mah kasep jeung beunghar ai jadi jeung nu petot tarimakeun da eta kaputusan Allah sabab Allah dek nyalametkeun hate ibu kuring nanya ibu siap teu boga salaki kasep jeung beunghar dalam keadaan hiji galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan awet rajet naha kasep beunghar sieun dipauk batur coba jeung nu petot dek balik heug henteu kajeun malahan boga salaki petot mah deuk salingkuh ge jor naha percaya moal bisa salingkuh
heuda petot moal payut. Artina aya hikmah, Pak. Matak wilujeng kanu gaduh salaki petot kukut piara paraban lumayan nya lamun urang ngaji bab kitab hikmah mah jadi ngarti kana hikmahna. Matak manggeus teu kudu riweuh hirup, tinggal narimakeun kana kahayang Allah, narima keputusan Allah, narima keputusan Allah. Ibu geus boga halis, geus tong nyieun deui, geus boga nusok jadi rudet teh geus boga halis tuluy dipiceun halisna gentos ku patlot rudet balik ti deui ge pas jeung salaki leungit hiji Pak. Ibu gaduh bulu panon antep geus boga bulu panon ditamal eluk-eluk ka luhur. Apan bulu panon ponok mangeunah nempe urang teh kiceup hampang. Coba bulu panon dipanjangan bari disambung no jiga nu berat nempe urang kiceup balik ti dieu galebug angin badag nilep bulu panon duanana ti kusru ka sawah kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Ini riweuh teuing narima kana keputusan Allah. Ibu geus boga awak geus tong nyieun deui awak nu begang tarima begangna, nu genut tarima genutna, geus teu kudu duat diet, teu kudu diet 2 minggu teu dahar, berhasil begangan isuk paeh manggeus. Ieu mah nu genut jiga nu teu narima sateu saban-saban dipoto nyangeyeng kieu tah. Pas ditanya cing teh ceuk kunaon dipoto nyangeyeng, ngarah ka tempo langsing tah eta teh penipu. Aya dina foto langsing aya diajak panggih kuat jiga drum nu di jalan ngeus tampak. Ieu mah senam 2 tahun dah hayang langsing kajeun orat ka ciri kajeun bujal ka tempo bujur monoyot bujal ka ciri dah hayang langsing melaan orat deuleu ka batur salaki mah begung naha heuda ieu mah lamun disarek nyegag mah entong senam bae we bapa heuras ieu leuwih Pak. Bapak nyarekan, ieu leuwih nyarekan, bahkan ngakan tas ieu mah. Jadi bingung keur bapak nu akhirna teh hepek we kumaha mamah gede geus bapak. Ngan ai kahayang mamah ti ulah kitu, beh fanatik sia mah teuing kumaha aing we. 2 tahun senam. Nah langsing, beh kalah beuki meber. Nah da eta beres senam teh goyobon, comro, misro, aja kubu kades liliwetan ongkoh. Tempo salaki TBC maot weh. nah mikiran hutang urut baso jeung goyobon. Matak cekuring tarima keputusan Allah. Da Allah teh geus nyieun halis tinggal narima, geus nyieun irung tinggal narima, nyieun bibir tinggal narima, nyieun awak tinggal narima, tong rudet tinggal nampak keputusan Gusti. Kuat cenah urang mah cangkel seserian atuh tong seuri batur nu seuri ibu mau kieu we tong rudat di rumah narima keputusan Gusti. Ibu rek piknik jika nya ibu teh hayang piknik mayar 2 juta ka RW ternyata palebadeg ini jam 11 peuting ti Tajong cebror teh irung nyengsol atau tetulus piknikna ngadon leos ke rumah sakit kukulunu eta ibu-ibu di jalan teuingeun Allah teh teu ngarti-ngarti eta ka Allah nyebut teu ngarti-ngarti sidik Allah teh maha uninga boro-boro ucapna boro-boro awakna kareteg hate ibu Allah geus apa naon nu kajadian poe isuk ka ibu Allah geus uninga boa-boa aya doa ibu nu hade ya Allah salametkeun jisim abdi tuh matak bere we cilaka irung nyengsol leos ke rumah sakit mayar 2 juta ngahuleng lalajo we TV aya berita di TV teh bus dari Bogor ti Kusruk kana Solokan maut kabehanana kumaha cek ibu alhamdulillah. Jadi jelema sangsara awas aya Allah rek nyalametkeun ku sangsarana jelema beunghar kade ujian ku kabeungharan lamun pedit cilaka ku beungharna ngarti. Jadi kumaha tuh hirup geus kitu narima kunaon jadi ranang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amburadul takdir Allah gitu lain takdir Allah maneh garoreng adat
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarobah ka aya hiji kaum kecuali eta kaum geus menta ka Allah hayang dirobah. Ai teu robah adat mah nya angere paburantak. Tadi kuat-kuat ngaran lalaki ai diledek-ledek teuing mah heubah. Saban-saban teu boga duit, saban-saban pira sare. Ieu tah kasalaki teh si bagong molor wae. Deuk ngeunah kumaha lalaki dianggap bagong. Untung salakina osok pangajian dah hirupna ejeng Allah tuluy ngajawab naon ai mamah mah geus nyebut bagong berarti sapeuting ayah teh hees ejeng bikangna. Lole budak kumaha ceuk budak mamah bagong bapak bagong ari abdi heuh anak begu sajang. Rag-rag talak budak korban rumah tangga amburadul tong nuding Allah. Salahkeun awak sorangan nu teu robah ku Allahna. Matak ayeuna mah ganti mun pasehat teh ganti. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran. Ibu amak kasalaki wirid ayeuna wirid. Tagogon banget ibu make amarah jeung nafsu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amak kene cakek ongko cengut ongko yasin. Edek ngamak salaki moal kumaha ceuk salaki ditangkep bari maca ayat kursi da disangkana jurig cai anu asup. Gobro duit 2 juta ditagogeun kana banget ibu temalan ku ibu sodaqallahul adzim. Cerai moal di dieu fungsina ayat Allah, di dieu fungsina eling ka Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, lamun zikir hate jongjon kitu tah. Rek jongjon kumaha nyebut bagong atuh dah. Sadil atuh dah. Tuh. Mata hirup mah pa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah nyiptakeun jalan nu lempeng takwa ngaranna. Kadang-kadang urang ge sok mengkol jalan kapasekan ngaranna. Nu lempeng eta ti Allah, nu pasek eta ti setan. Siratal mustaqim. Ai jalan nu lempeng jalan saha? Jalanna para nabi jeung para sahabat. Jalan nu bengkok jalan saha? Qarun, Firaun, Abu Lahab, Abu Jahal. Tak kuring nanya, ngabohong osok? Eta teh Abu Jahal. Ngomongkeun batur osok? Abu Lahab, sombong osok? Firaun, pedit osok? Qarun, nah eueuh nu lempeng euy. Ari hirup hayang ka Allah lempeng. Nah mengkol ka digung, mengkol ka pedit, mengkol kana sombong. Nah jadi golongan Firaun Qarun urang teh geuning. Tapi geuleuh ka Firaun mah nya. Ai sifatna mah aya nya. Berat daging bagong tara di dahar ai sifat nyuluduk wae. Cinta ibu taran uang daging bagong haram teu kengeng haram umat Islam teu kengeng. Malahan diceramahkeun bapak ibu teu kengengnya haram daging bagong geus teu kudu loba ceramah geus nyahoeun daging bagong tara di dahar. Tapi punten nyuluduk kadang-kadang sifat bagong aya di urang. Mah ulah senam sisi jalan komo bari tiktokan ayah teh cemburu bujur monoyot bujal kaciri nyegag pan nah da geus alus awak mah keur sia keneh nyuluduk we ibu daging bagong tara di dahar ari nyuluduk jiga aduh ibu ge osok lalajo orai ayo orai pelajaran tidak orai naon ganti kulit teu ganti ngaran ganti kulitna teu ganti ngarannya. Orai kobra ganti kulit anger sieun. Teu ganti ngaran. Tah eta teh orai teh sebenarnya majelis ieu. Majelis pengajian urang tiap pengajian ganti baju, ganti tiung, ganti ustad, ganti tempat, ganti penceramah, ganti tema, ganti teu hate. Nah, tuh orai. Aduh, ternyata bener ulaika kalaan ambal duhum adol jelema nu teu nggunakeun akal pikiran leuwih atah adol tibatan sato Pak sato onaman meujeuh teu gebleg akal boga rasa boga nafsu doma nyieun anak hareupeun umum sumanget we cingat tuh jelema mah ulah nurutan doma dalin doma nyieun anak hareupeun umum dilalajoan ngeureuyeuh Pak teu eraeun doma teu rasa boga nafsu aya ngan akal teu boga paingan cek Allah afala taqilun hei manusia nah anjeun teu boga akal tah urang mah deuk nyieun anak nikah heula lebe datangkeun heula mas kawin bijilkeun heula pangaosan kudu eureun heula
pelenung beteungna kumaha ceuk umum alhamdulillah nyai maneh mah geus rumah tangga teh diikat ku nu ngaran anak jabang bayi sing rahmat salamet kunaon batur atoh sabab eta nu dipikahayang geus nikah adalah turunan bener teu katempo kawina teu apa lalakina pelenung beteungna deuk kumaha ibu da eta atuh nyieunna dina rungkun teuing jeung saha di tempat wisata aya rungkun urang pernah init-initan aduh ya Allah kusak-kusak di dinya lamun aya manusia nyieun anak dina rungkun bari can kawin naon beda jeung oray kadut Pak matak afala takilun nah anjeun teu boga akal gunakeun atuh akal kartos komo engke di akhirat kiradatan khasiin bakal aya jelema anu beungeutna nyarupaan monyet khasiin kalayan rugi monyet mah datang teu rugi da monyet coba manusia bentukna monyet khasiin rugi nah geus teu kudu dibere kitab dirina geus ngaku yen urang jelema sarakah matak beungeut jiga si eta nu mana nu sarakah teh oi jabatan luhur dasi alus sepatu HD jas mahal gaji boga ai hak rakyat leutik dikokod matak lamun aya pejabat nu sok cukat-cokot kana hak rakyat monyet aduh aing mah jeung sieun ngomong kitu deh dabungan aya ayatna atuh kirodatan hosiin nu datang ka Allah beungeutna jiga monyet saha eta jelema anu sarakah adi lanceuk nepi ka pasea merebutkeun warisan padahal moal beunghar ku warisan kolot moal mun bisa mah lain kudu ngokod warisan kolot mun bisa mah kudu mere ka kolot teh atuh geus meunang warisanana bikeun ka akhirat kumaha carana gampang teangan miskin cenah nyawah dina tanah bapak urang tuh miskin jadi dahar boga imah boga sawah boga kahirupan ti mana sumberna tina tanah bapak urang nu diwariskeun ka awak urang ngocor pahalana kahadean tuluy-tuluyan lain ngokodan warisan adi maneh mah kunaon aduh kumaha Pak ceramah kieu karaos aduh boa geus teu geunah cicing ya hareudang ya Allah bener Bogor teh panas beda jeung di Bandung mah sejuk di dieu mah panas tapi sapanas-panasna Bogor moal aya nu leuwih panas aya bobogohan jeung urang ari akhirna dikawin batur moal aya nu leuwih panas tibatan ari rakyat dibere duit ku si eta aya nu jadi si komeng well tuh jadi mun ibu bener hamba Allah narima kaputusan Gusti nu kadua narima kahayang Gusti nu katilu niron nyontek karena sifatna Gusti beres jadi geuleuhan rujit cua ngewa amarah rongkah sifat saha ibu sifat Allah lain sifat setan jadi ibu lamun engke balik ti dia aya geuleuh aya rujit aya cua aya ngewa baca ta'ud auzubillahi minasyaitonir rajim abdi nyalindung ka Allah tina godaan setan ternyata setan geus asup dina jerona jadi ibu mah setan teh jauh cenah itu padahal geus aya di dieu teh sangkan manusia jadi manusia sangkan manusia jadi manusia tah ieu teh nagara teh hayang panggih jeung manusia itu iya gitu eta mana manusia teh oi ieu halisna ieu bibirna ieu dadana ieu leungeunna ieu sukuna ieu sirahna tah mana manusana bating dongkeun mana manusana woi sok ngararacung mana manusia anu sesengor wae sesegrok ka tetangga manusia manunya ahan nu asihan nu dedeuhan nulung nu butuh dalang nu susah ngajai tu teu leuwih roncor ka nu poek ngahudangkeun anu labuh wujud manusia hate manusia matak manusia tembongkeun sifat manusia ulah wujud manusia ari sifat-sifat sato hartos nu sarakah monyet nu nyuluduk bagong nu ukur ganti baju teu ganti hate sing warawuh jeung manusia teh kayaknya matak urang teu kudu wawuh ka batur wawuhan heula urang teh geus jadi manusia acan lamun acan geuwat robah talung kana jadi hileud endingna jadi kukupu
hileud cicing ngajepat ngabuntal diri 30 poe datang jangjang ngaranna kukupu. Hileud jelema teu resep kana hileud tapi geus jadi robah kukupu jelema jadi resep. Tah atuh jadi hileud ibu teh. Ngan kade ulah jadi hileud peuteuy. Nyiruan keluar madu, nah nyiruan keluar madu, sabab nyiruan menyesep saripati anu alus, keluar madu ge anu alus, ai madu sifatna amis, latak lamun ucap tekad lampah geus jiga madu amis, boro-boro kolot budak leutik milu resep. Kunaon atuh omongan urang batur teu resep? Pait oi patrawalik. Mana omongan patrawalik? Nu tara ngaji neraka, nu tara salat doma, tah patrawalik. Deuk aya nu resep ngomong gitu. Alah karana ieu ceramah euy kumaha wios tong sok perhatian teuing lah. Eta cenah kesangna cenah lap ku tisu tong sok perhatian. Perhatianmu bukan untuk aku tapi perhatianmu untuk suamimu. Sok salakina ngesang suga tisu wah oh kalau ka bau kelek sia mah kaitu cenah coba pedah ka ustad tisu nya sakit teh urang kunaon abdi teu ngagugu dititah di tisuan ku kolot dititahna mun ku budak mah ustad eta kesang atuh ngangge tisu eudeuh digugu budak mah ayo kolot mah ream mah otak ti ditu datang ka Bogor teh tadi nama Bukades deuk neangan jodoh itu ngan ditempo-tempo asa eueuh budak ngora aing nu dihareup kolot wungkul matak engke deui mah nya engke deui mun ngayakeun pengajian abdi budak ngora dipayun ni deuk dinu poek ge bae lah di ditu ngarah aya tetempoan gitu lain mah red ka dieu nya geus buntut 3 red ka dieu aing lieur nah tuh hayang nu kumaha encep teh ieu 40 tahun ya hayang enu umur 35 nah itu 20 ream 35 40 jeung 20 gesen lagi 20 tahun coba atuh geus pikir komo menang ke 15 mah 40 mah ibu nu 40 tahun ya usaha ngedeng ekonomi hayang naik bener mobil hayang boga imah hayang aya naha deuk nyugemakeun pamajikan ieu usaha daek pamajikan 15 tahun ngabluk we pagawean teu cocok tah 40 jeung 15 teh matak bisi aya di dieu bapak-bapak nu 40 tahun beger jeung 15 gerat tobat beak harta tah habeuneng ngongkosan nu paling paur kuring 40 naik kana angka 80 tempon 80 geus jadi jeug lempang oge itu 15 naik kana angka 35 aduh diajak ka uleman aki nyebut teh hayu urang ka uleman diiteug si itu 35 lumpat moal teu hohoak boro tuturkeun aki-aki lumpang teh hararese matak nu 40 mah tong coba-coba beger jeung umur 15 alus nama 40 mah jeung 35 nah itu nu tengah ngacung 35 teh hayang urang mah abdi cenah 35 sudi 35 ge buntut 4 hoream Bukades Yuswa seberapa tahun Bukades usia 40 oh berarti bala di sekolah abdi kan baik kita sahabat lah 40 tos seberapa periode Bukades jantan Kades tos 2 periode aduh nupang beratna ayeuna nya anggaran dikurangan aya rakyat hayang jalan alus aya anggaran ngukur 300 sekian baheula mah lumayan 1,5 M 2 M coba ayeuna dipangkas ku pemerintah matak jadi Kades ayeuna mah kuatan tanya dirina hayang mundur da komo ku aturan ayeuna anggaran dicokot ku pemerintah lahirlah koperasi merah putih nolol budak MBG makan gizi gratis keur nu sangsara tepat MBG keur nu sangsara tepat nah kadaharan di imah eueuh di sakolah disiekeun MBG nu sangsara mah tepat nganu beunghar mah dibawa ka imah dipake para entong nyaho apa tuh data sakecamatan mana gitu MBG jadi mubah dibarawa ka imah ku indungna dialungkeun ka hayam dialungkeun ka entong coba nu sangsara mah dituang diteureuh jadi kulit jadi daging bener bu tapi keur nu beunghar matak aduh aing mah Prabowo
MBG teh mangga kanggo anu miskin nganu beungan mah wios entong marampuh makan gizi gratis. Ayo datang jam 11 atuh salatri budak lagi. Aduh. Baik ah. Mata orang mah ka Padedi Mulyadi, ka Bupati Bogor, ka Presiden Prabowo. Moal aya apa nu paling teuneng ludeung sapanjang ceramah gitu. Prabowo lamun teu sanggup meresan korupsi mundur. Sok Bapak sanggup ngomong gitu ya. Padedi Mulyadi lamun teu sanggup meresan korupsi mundur. Bupati Bogor lamun teu sanggup meresan korupsi mundur. Kira-kira eueuh kasanggup mundur. Saha gantina tah. Orang mah tong jadi bupati tong jadi gubernur langsung jadi presiden. Sapoe. Menta waktu jadi presiden tong saminggu, tong 5 tahun lila teuing teu hararayang jadi presiden. Sapoe. Ngan keur ngeberantas anu korupsi sapoe beak ku ieu. Sabab lalajo tina hukum rakyat. Hukum rakyat nu maling hayam beak huntuna didagoran ku rakyatna, nu maling doma beak awakna diduruk di lapang, nu maling motor diteungeulan. Bener Pak? Tah aya nu maling duit negara ka dieu oi, ka dieu. Iya tanu bakal ngahukumna teh tah. Deuk di kumaha ibu nu maling duit negara ceuk ibu. Tuh disiksik, ieu. Deuk diparabkeun ka buaya, heueuh sok ngomong, ieu sok ngarasieuna nu gelo sok buru. Ya Pak, lamun hukum dibikeun ka rakyat, aduh nu maling hayam ge beak huntuna diteungeulan, nu maling duit negara bari triliunan tersenyum indah depan kamera, di mana letak keadilan? Mata kira-kira teu sanggup jadi presiden, teu sanggup jadi gubernur, teu sanggup meresan korupsi, bikeun ka dieu sapoe beak tah geus eueuh korupsi, abdi merek jadi ustad deui. Pek we dibikeun deui, pek atuh. Da waream jadi tabu kades jeung ustad, talung kana jadi ustad. Ustad ceramah beletak-beletuk balik kemol. Amplop menang, dus menang, paingan Bukades samutanana taralila. Nah, da panitia eueuh sugan ge Bukades punten we imah amplop tilas samutan eueuh, Pak. Nu aya ge Bukades mah wayahna mun uih ulah pangheulana kudu paneuri bisi ieu panitia kakurangan dana tah kades bagianana. Berat jadi pemimpin tuh. Can ku anak buah pan tadi odong-odong aya atuh. Ngan ieu Bukades teh tina aurana geus nempukeun Siliwangi. Naon Siliwangi? Silih wangi seungit. Jadi nyengitan rakyat. Padahal rakyat mah can tangtu itu. Sok we urang nanya ieu, basa Bukades nyalon nya, basa Bukades. Ieu nu ngariung aya 1.500 ieu. Basa Bukades nyalon aya calon teh 3 tawa 4. Cing kira-kira jujur ieu nu hadir ka dieu naha kabeh nyoblos ka Bukades kabeh teu tah eta nu gigireun ge henteu Bukades. Wayahna catet ti ayeuna iya ge bapak-bapak jujur dia henteu tah ayeuna mah Bukades wayahna wangsul ka desa enjing data nu nyoblos bere BLT nu teu nyoblos coretan kabeh. Tapi nah Bukades teu kitu Siliwangi dek nyengitan lamun kuring jadi rakyat nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge rakyat kuring bodoh boloho gelo tetap kuring pamimpinna kuring nu tanggung jawab ka rakyatna itulah ngaran Siliwangi. Ngan rakyat kudu hideng lamun kamari teu ngadukung tah ayeuna 3 periode wayahna coblos deui jadikeun naha ngabales dosa nu kamari. Eta ku kompak we nyoblos ka Bukades eta nu gigireun Bukades henteu kare kapanggih nya Bukades nya kare kapanggih tan nu tukangeun emak-emak nu kikian henteu tapi nalika rakyat anu teu nyoblos ngulem Bukades sumping tapi nalika rakyat teu nyoblos Bukades tapi bacupit moga musibah Bukades hadir artinya teu berpikir tentang nyoblos jeung teu nyoblos Pak itulah pamimpin. Bener? Nanti pemimpinnya seperti ustad nu resep baik, nu ngewa baik tayu kana negerana hek resep tuluikeun nyata aing mah ngewa ka maneh tong maksakeun balik
matak lamun aya nu balik berarti saya teh ngewa ka urang pan jadi itu tulus balikna ngan rawing ceuli dan nyeri. Narima sifat Allah, narima kahayang Allah, narima keputusan Gusti. Di mana ayatna innallaha ma'ana. Jelema nu disebut hamba Allah babarengan lalayetan hirupna jeung Allah salalawasna. Kela. Babarengan sasarengan jeung Allah salalawas. Cicing, bapak-bapak urang kaji. Pak, bapak teh ka sawah. Ai nyampak pemajikan ngadon sare, sangu eueuh cai eueuh, amak teu, Pak? Waduh, amak cenah, Bu. Bapak teh ka sawah, pamajikan sare, sangu eueuh cai eueuh, amak teu, Pak? Amak. Oke, Ibu, amak cenah. Tah, amaknya heug. Ku amak bapak nah pamajikan hudang. Ku amak bapak nah sangu juga asa. Ku amak bapak nah cai juga aya. Tanaha atuh geus kolot gara di amak. Hayo. Matak naon lamun afala takilun gunakeun akal. Bawa pamajikan teu hudang teu keur hareeng. Cabak tarangna mah hampura bapak geus ngarepot ti baheula bisi mah hareeng hapunten bapak sun keningna. Tuh, tempo. Geus sun kening izin pamit bapak bade ka kebon leos ka dapur sangu eueuh cai eueuh afala takilun gunakeun akal. Warung tatangga ge muka nog asin meuli 10 uras meuli 10 tahu 10 leg-leg di dinya keneh. Datang ka sawah geduk macul balik macul ti sawah pamajikan minta hampura, Pak hapunten abdi teu mang masakeun teu mang nyangukeun. Cek bapak nu kudu minta hampura. Nah habet bapak kudu minta hampura eueuh judul ti baheulana lalaki geus kawin kudu jajan di luar ngan ku sabab bapak lapar mamah keur kulem tuangan teu aya hampura bapak jajan tadi di luar. Cek ibu emak minta hampura teu mang masakeun duanana salah silih aku jadi bener. Juga nunya bapak-bapak unguk. Kenyataan mah jadi lamun cek bapak amak hirup bapak kerjeng saha kerjeng amarah. Ari amarah ti mana? Imam Syafi'i bercerita amarah adalah gerbangna iblis. Matak jelema anu amak kaduhung ditungtung hirupna kerjeng iblis datang Allah iblis ngejat kaduhung kartos. Aduh sugane atuh jadi lalaki teu gara de amak teuing lah. Nana gerhana ceramah nah jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Astagfirullahaladzim eta hate euy hate garoreng hate teh kuring nana gerhana di ulem ceramah tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Si rudet asa eueuh nu bersih hate di dieu. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku ibu berarti kuring hirup nu tadi innallaha ma'ana jelema nu hamba Allah mah lalayetan bebarengan jeung Allah salawasna. Jadi ceramah kuring lain jeung Allah jeung duit bener lolo cek ibu atuh kumaha cenah taun hareup bari ulem ngan moal dibayar geus pinuh atuh wios lamun teu dibayar wios ngan tanya mawa naon ka dieu mobil terus lamun teu dibayar kumaha kieu ngariung ibu-ibu dorong mobil urang nepi ka Bandung daripada ibu sakalor di jalan ya ongkosan atuh bisaan lain bisaan ngan hukum alam memang kitu heueuh nya ayeuna ieu pangajian nah jeung Allah sedang cek dalil innallaha ma'ana hirup teh lalayetan bebarengan jeung Allah salawasna. Ieu pangajian apakah jeung Allah cantang tuh isuk ayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka ronghok kieu tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok eueuh geuning Allah teh Pak bener bapak salat jeung Allah cantang tuh teu saeutik jelema bebar salat melah cangkeng dina kelek asa aing pang salatna ternyata salat lain jeung Allah tapi jeung kasombongan. Ai sombong ti mana sumberna ti iblis teu saeutik jelema salat bareng jeung iblis. Wow. Sing saladar grosok sadar iblis teh pagaliwata dina hate. Matak teu katempo Allahna teh poek we ka Allah teh nu katempo teh kitu we pasea gurger geuleuh rujit. Nah iblis teh nepi ka taranukan aing kahartinya
mata ku Allah diberi modal. Naon modalna? Kahiji, lamun ibu hayang apal kana jati diri urang. Alastu birobikum qalu bala sahidna. Roh urang digunukeun dikumpulkeun samemeh digubrageun ke alam dunia, maka Allah nyarita alastu birobikum, nah anjeun apal kami adalah pangeran anjeun. Roh kabeh roh nyebutna alastu birobikum qalu bala sahidna, leres ya Allah anjeun pangeran abdi, anjeun di ibadahan ku abdi, anjeun di puntangan ku abdi, anjeun di penta ku abdi, anjeun pangeran abdi, anjeun pangeran abdi. Roh urang jujur, matak cek Allah yuladu alal fitrah, anjeun dalam keadaan suci. Gubrag kadunya kasucian eta robah ku harta, ku jabatan, bener, ku viral, bener, ku tatangga, jadi kotor. Sedengkeun ti Allah na yuladu alal fitrah, dalam keadaan suci. Gubrag kadunya loba jelema kotor lantaran hartana, loba jelema kotor lantaran jabatanana, loba jelema kotor lantaran sirik ku baraya jeung tatangana. Tah wayahna mun di dunya cicing dina alam kakotoran, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal ti Allah balik ka Allah, bener gitu? Asal ti Allah balik ka Allah, bener? Kamana jalana? Hayo janji ngomong asal ti Allah balik ka Allah, kamana jalana? Ayo ka Allah teh kamana jalana ce? Ayo kuring ti Bandung, ayeuna di Bogor. Asal ti Bandung balik ke Bandung, apal cep jalan ke Bandung gampang, aya tol. Geblus ka tol, keluar Cileunyi, geblus Soreang, tuluy Banyaran, terus Cimaung, naik ka desa, nepi. Apal jalan, jong-jong. Ibu asal ti Allah balik ke Allah, geus nyaho jalana. Bawa ada asukan tangkal kaung atuh. Mun asal ti Allah balik ti Allah, asal ti Allah urang dalam keadaan suci, bener. Gubrag kadunya pertahankeun eta kasucian, maka maut dalam keadaan suci, balik ka Allah nu maha suci, maka cek Allah gerak cicing di tempat suci, surga ngaranna. Tah surga teh keur jelema nu bertahan dalam kesucian. Cicing di dunia kotor, ku geuleuh, ku rujit, ku cua, ku ngewa, ku panas, ku amek, ku ngewa. Maut dalam keadaan rujit pikageuleuheun, kotor, balik ka Allah kanu maha suci, ku Allah ditolak. Kela kami nyiptakeun anjeun suci, nah balik ka kami dalam keadaan kotor, wayahna anjeun cicing heula di tempat kotor, neraka ngaranna. Tah jadi neraka teh keur jelema nu mantog dina kokotoran. Mata wayahna bubar ti dieu, nu rudet hatena bebaskeun, anu goreng hatena bereskeun, nu pedit bager, nu sok ngomongkeun batur cempe, nu sok loba ngadenge gosip eureun. Ngarah balik dalam keadaan suci. Nyaho anu jalanna nya. Geus apal mah tinggal lakukeun. Aduh ngemplong meureun geus digitukeun. Bawa aing balik kana tanggal kawung, udah jadi careuh atuh. Mulih ka jati, mulang ka asal, paingan cicing dina kebon jati, hileud. Urang mah da asal ti Allah, baliknya kudu ka Gusti Allah. Saha eta? Keur jelema nu bertahan dalam kesucian. Maka Allah mere modal bulan suci. Ai bulan suci teh naon? Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Tah nu suci mah di bulan Ramadan teh cicing dina katakwaan. Tah ayeuna urang kamari nahan lapar jeung dahaga. Ciri jelema nu geus suci ku bulan Ramadan, nahan lapar jeung dahaga. Ngalaman lapar, ngalaman dahaga, maka poe ayeuna urang ku peduli kanu lapar kanu dahaga, tandana kasucian geus asup. Lamun poe ayeuna teu peduli kanu lapar kanu dahaga, kamari ukur menang lapar jeung dahaga keur urang tanpa peduli ka sasama dina hirupna. Tuh temana tali persaudaraan, geura tempo saudara urang, geura tempo balad urang, geura tempo batur urang anu sa Islam bisi dina kaayaan kalaparan. 2. Remeh di dia dina bibir, ibu keur masak aya remeh dina bibir, can adzan magrib wani teu neleg. Nah pira remeh lek atuh. Aya remeh di dia can adzan magrib. Ceuk urang kieu kan. Nah teu luas, nah teu wani, sieun batal puasa da can adzan. Ieu teh filosofi ti Allah, saremeh ulah didahar lamun lain hak urang, lamun can adzan magrib tong didahar saremeh bisi batal eta puasa. Saremeh komo loba. Ari nu di luhur parwasa, tara ngadahar remeh, tara ngan lamun triliunan dilegleg. Berarti para pejabat anu koruptor ngagarong duit negara, si tara puasa sia.
bener Pak. Filosofi puasa saremeh ulah di dahar komo loba ieu mah loba dileglag ai remeh diultahkeun asal ieu bulan suci nu suci adalah bulan ternyata urang geus asup kana bulan suci sadar teu poe ayeuna can suci-suci masih kena ngewa masih geuleuh masih rujit masih cua sedangkan Idul Fitri kembali kepada kesucian digodog dina kawah candra di muka sabulan lila nahan lapar jeung dahaga sangkan urang balik karena kepribadian urang anu peduli kanu lapar peduli kanu dahaga nyaahan asihan dedehan itulah makna tina Idul Fitri kembali kepada kesucian sing saruci dua Allah teh mere modal kitab suci ai kitab suci naon ibu Quran kitab suci nu suci adalah kitab Iqra cek Allah baraca eta kitab saenggeus dibaca nu dibaca adalah kitab suci asupkeun kasucian kitab kana hate urang kitabna mah suci ngan hate urang nu kotor matak teu saeutik lekoh maca Qur'ana lekoh ngaledek baturna Qur'ana mah suci ngan urang nu kotorna denge aing arah atuh da greget tuluy cekek gitu kitab suci nu suci adalah kitab geus maca eta kitab urang nu kudu suci ternyata urang memaca kitab teh awak mah anger teu suci-suci kotor we tuluy tilu tanah suci naon tanah suci Arabnya bu umroh ka mana ka tanah suci ibadah haji ka mana ka tanah suci anger tanah suci teh itu ai teu suci hate mah anger we indit ka tanah suci ari balik jadi tanah ledok nepi ka ceuk tatangga ditanya cek iraha balik di tanah suci oh cek hajah tanah ledok komo haji hasem banget nah tanah urug tanah suci teh bawa kasucian itu tanah karena awak urang sehingga marah mai someah darade aleuh hade basa tuh kaopat tempat suci apal tempat suci tuh masjid ibu lamun baju kotor sanggup teu asup ka masjid berarti baju kudu suci ibu lamun keur haid sanggup teu ungah ka masjid berarti ibu sadar awak teu suci bener naha baju kudu bersih naha awak kudu bersih sabab deuk asup ka tempat suci naha baju suci naha awak suci da deuk asup ka tempat nganu tilu eta baju suci tempat suci awak nu suci hampura teu ngaruh hareupeun Allah lamun nu hiji teu suci naon hate bajuna suci awakna suci tempatna suci hatena kotor teu saeutik bubar ti masjid ngocobrot ngomongkeun batur kumaha abah ungeuk-ungeuk kunaon abah kieu nya awakna suci damani bajuna suci tempatna suci ngan percuma lamun hate kotor teu saeutik bubar ti masjid ngocobrot ngomongkeun batur bubar pangajian teh naon kitu ustad teh aya nu gigeureun bari genut aing mah deukeut jeung nu genut kat bau kelek gelo teh hate naon oh tarang sok ngomong gitu si eta sok pasea di ditu tuh tuh miluan deui si eta sok amankeun buka des tuh ti luarga tuh tempat suci teh bawa kana hate sehingga kudu suci dina jero hate tanu terakhir ibu terakhir hayang geura balik jeung lapar atuh da nah geus mau aja yang 10 tinggal ngeusan nah hayang nepi sabaraha Allah aya nepi subuh abdi mah merek abdi tara pernah nyarek niat batur demi Allah ieu hayang nepi jam 11 ieu hayang nepi 12 itu nepi subuh tara dicarek sok we sok ngan urang-urang mah urang baralik Pak keun daripada dicarek ngamuk teu kengeng ibu teu kengeng 11 bae we ceuk ieu nah da hayang duduk ceuk ieu hayang heup pek abdi mah tara nyarek pek sok hayang nepi ka subuh pek nu jam 11 pek jam tah urang-urang mah urang baralik matak anu tiluan ibu eta bapak eta tah nu ceramana botol tah ulah nyarek karena niat batur bisi dosa kenean ngan urang-urang mah Pak tenang urang balik tah iya si bapak eta jeung si eta jeung itu keun antep ngajar dog di dinya tah keheul nu katilu penentu hirup Pak
Bapak salatna sah lamun wudu. Ai wudu disebut susuci. Ari susuci ku cai. Ai caina cai suci. Bari mensucikan. Tah asal kata suci mensucikan. Ieu teh landasan ibadah nu ditampak ku Allah teh suci mensucikan. Sok salat ribuan rakaat teu wudu, sah teu? Heeh, lamun hayang sah dina salat atuh wudu. Ai wudu teh disebut susuci. Ari susuci teh ku cai. Caina cai suci mensucikan. Sifat cai teu berubah. Di Bandung cai eta, di Bogor cai eta, di Jakarta cai eta, di Arab cai eta, di Pakistan cai eta. Mun ibu init ka Arab teu kudu mawa cai ti dieu. Di ditu ge aya. Mun ibu init ka Bandung tong mawa cai ti Bogor. Di Bandung ge loba. Mun kuring di magrib jeung isya salat di Bogor naha kuring wudu ngagunakeun cai mana? Cai Bandung, cai di dieu. Da cai nama terubah, cai suci. Tah, nu teu suci mah biwir maneh. Matak judulna cai suci mensucikan. Heuh caina mah suci, nu teu suci mah bibir ece. Matak paingan wudu kudu ka kemu, ku kemu ku cai bersih, ka kemu ku cai suci. Lamun bener ibu ka kemu ku cai suci, kaluarkeun ucapan-ucapan suci. Mata genah kana hate batur, teu ngahina, teu ngaledek, teu mitnah, teu ngarendahkeun. Tah wudu ngaranna. Aya wudu nepi ka dinya. Ieu geus wudu ge, aduh nyarekan salaki. Cikaneh wudu bari ka kemu. Molor wae atuh geus subuh acan. Eta wudu si eta, meureun si eta mah wuduna ku ti kotok meureun. Cai suci mensucikan. Ternyata cai nama suci. Nu teu suci mah aku, urang nu teu suci. Rarai diwasuh ku 3 kali, leres Bu? Oh, 3 kali bener. Nah, air rarai suci glowing lain. Rarai suci berem bibir lain. Rarai suci make up lain. Rarai suci udak lain. Eta mah kepalsuan. Da anu suci rarai mah ku cai eta suci marah mai, someah, dareh deh, alus budi, hade basa. Lamun bener urang sok wudu, tempokeun beungeut teh marah mai. Wudu heueuh, haseum pamatuk anger, beresan Bang Emok ngarah teu rudet. Glowing heueuh, tapi haseum beungeut, teu wudu. Bibirna beureum, tapi ngecebret ngomongkeun batur, eta warna teu matak jadi gambaran alusna hate. Matak wuduan ieu beungeut, kumaha cara wuduna beungeut? Ku 3 kali tembongkeun sifat marah mai, someah, daredeh, alus budi, hade basa. Caina suci, beungeutna ge kudu milu kana arah kasucian, ka hartos. Leungeun suci dikumah 3 kali, tong cukat cokot barang batur, tong tual toel lamun lain hakna. Ieu mah pamajikan batur ditoel atuh ditonyok ku salakina. Matak lamun bener bapak sok wudu, woi, tong salingkuh woi. Lain mah di imah noel pemajikan, di luar noel batu. Kapanggih ku pemajikan, ditonyok irung, jebeu. Cilaka pan Pak, kenaha? Bongan urang teu cuka cokot, teu tual toel lain hak urang. Ceuk kolot baheula. Geus dipapatahan nalika ibu keur orok. Utun ingi jabang bayi nu karek lahir ka bumi. Utun eta soca jeung paninggalna ulah satinggal-tinggalna mun lain tingaleun. Eta ceuli jeung pangdengena ulah sadenge-dengena mun lain dengeun. Eta leungeun jeung panyokotna ulah sacokot-cokotna mun lain cokoteun. Eta suku jeung lengkahna ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun. Eta bibir jeung omongna ulah saomong-omongna mun lain omongeun. Wudu tah eusina. Untung kuring ngaran Nana Gerhana, jadi kuring mah sagala meunang. Sok ka dieu ku aing tepakan hiji-hiji sok. Meunang. Ari Akang saha wasta nami? Hasanuddin. Nya ge alus Hasanuddin tina Quran. Bandingkeun jeung Nana alus ieu. Geura sok ulah sacokot-cokotna mun lain cokoteun Hasanuddin da teu bahaleg atuh. Anger we ieu nu meunang, aduh. Nana alus ngaran teh Nana.
pame akang anu gigireun da Andi anger ibu ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun Andi teu geunah teu geunah ieu nu halus mata kolot baheula mah ceuk kuring ge geus mapatahan wudu sampai meh budak lahir kadunya eta ku lagu eta teh teranggeun bab wudu tong saomong-omong namun lain omongeunana pek omongkeun lamun bener hakna jempe lamun lain picaritaeunna wudu teh eta mata ceuk saha sunat teu tauhid sunat ngan urang nu kurang ngarti sok dina Sunda aya kesenian naon pencasilat aya 2 padungdung jeung golempang bener padungdung ieu pencanu rusuh golempang ieu pencanu kalem sanu kudu rusuh salaki mata tepak nage tepak 3 bang pak tuh keung pak tuh bah tung ti tuh keung pang dung pak tuh keung bah bung bah bung bah keung tah bapak tuh golempang ibu ai golempang teh kalem harti golempang teh kalem mata tarompet tenet cicing tong ngajak seuri dah hese kikieuan teh net yo maneh kikituan yo dah hese teh urang ge hayang narompet kitu latihan beak 7 bungkus mah ai teh dia meunangan sabungkus atuh genep deui atuh tet anet kunaon dia punya kelan ieu cangkel capek nah ada piraseuri lain ngebedug macul tuh boga makna Pak urang Sunda padungdung ieu rusuh lalaki kudu rusuh usaha pamajikan golempang teh kalem pamajikan kalem balanja mata krik-krik gemi kolot baheula eueuh nu ngajual sawah anu ngajual imah bati saeutik duit teu boga tapi nah jadi imah padungdung lalaki getol usaha pamajikan getol nuna beunghar nu ayeuna lalaki getol usaha tak ieu getol nganyuk jadi padungdung duanana nya mun dihartian mah Sunda teh keren kacapi kolot baheula nyieun kacapi bener kawatna 20 nu 20 sifat saha sifat Allah wujud ki dembah empak tung ting dembah empak tung ting dembah empak tung ting dembah empak satu imah elehan nyanyi wujud ki dembah empak tung ting dembah embong pak tung ting dembah embong pak tung ting dembah embong pak tung ting dembah emak babo bak boba emak babo boba emak pang pang dembah emak pak tung ting dembah emak pak tung ting dembah pak tung ting dembah pak tung ting dembah pak tung ting dembah babo bak boba emak babo boba baba kan bae tong nabuh hadroh di dieu tah aya hadroh mana bibir ieu sinena apan kawat 20 teh mungkin sifat wajib Allah nu 2 parungpung teh kain nu dihandap di luhur aya nadana 5 daminatila jadi manusia mah daek teu daek bakal beda agama Islam Kristen Hindu Buddha silahkan berbeda nu urang mah Allah nu itu mah Tuhan nu itu mah teuing saha tong silih ganggu nu Hindu pek nu Buddha pek nu Kristen pek urang tong ngaganggu itu keyakinan urang cekelan nu urang tong ngaganggu itu sabab berbeda salaki pamajikan cicing di imah beda tuluikeun borosot budak coba awewe jeung awewe hijikeun nu bijil anak kucing jadi itu filosofi kacapi teh keur nembongkeun alam perbedaan mata kudu bisa silih ajenan bawa kana tema kita pererat tali persaudaraan kudu bisa silih ajenan ngarah dulu urang teu kasihgeun ka hartos jentrengkeun kudu mampu teng 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 dung pak tung ting aduh emak jadi tukang kenal halus emak aja nah gitu bisa dia tukang kacapi teng 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 tung pah
tong ting tong teng teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng 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 tong 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 teng dang dong bak dong di dudem teng 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 deng dem memumpak do di getih suci nyiram bumi teng teleng aduh aing mah jeung urang nu ngacapi jeung nu ngalagu riweuh pan jadi ngeunah nu ngacapi alus nu nyanyi hade lol agama asup kana al asri demi waktu jentrengkeun deui kacapi teng 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 deng deng pak tong ting tong dem teng tong 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 teng ba bo ba tong teng tong teng 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 kem teng tong teng tong teng sok nyanyi eta geus diberean goong teh demi wanci satemeuna hirup aya dina rugi tuh geus asup Islam tah demi wanci satemeuna hirup aya dina rugi etah iwal jalma ayo ngomongkeun batur tarik aya pelebah diajak nu kieu kuat jarempe aing mah iwal jalma iman iwal jalma soleh nu silih wasiatan dina kasabaran iwal jalma iman iwal jalma soleh nu silih wasiatan dina bebeneran satu bapak bantuan sok nyanyi urang ngacapi sok lumayan ripuh ngacapi jeung nyanyi ku sorangan atuh bari nu mayar eueuh aing geura tuh asup agama baheula mah kitu beh dia beda datang Sunan Gunung Jati Cirebon dibebaskeun agama dirobah eta seni ku agama sehingga kacapina anger ngan laguna anu berbeda cerdasnya cerdas berarti kolot baheula cerdas ya. Coba lamun ayeuna aya kacapi tuluy nyanyi eta musyrik lain kudu kitu imeh sadia teh da aduh raos ibu mengaleueut coba urang tadi aing mah kieu we logut ya aya tenang cuma bae we bae embung komo diuk di sindir weg ibu filosofinya urang diajar filosofi peta falsafah ibu aya tuangan tadi itu aya diarantep teu kunaon eta tuangan diantep tanya geus wareg geus seubeuh tah coba lamun eta dahareun dibikeun ka dieu beak samenit oge tah filosofi dakwah teh kitu tong nyuguhan ka jelema nu geus seubeuh moal di dahar coba eta bikeun ka dieu beak ku si ieu nah da ieu mah tuh katempo lapar nah kitu we maca ilmu sasimpel Pak ya naon sabaraha hargana berapa 5.000 abdi dek dibawa ieu cai kalau mau abdi ka Bandung bisa berubah jadi 100.000 teu percaya piceun caina dedetan madu ari jelema meuli botolna meuli eusina apa botolna aqua caina cai jelas 5.000 piceun caina gentos ku madu 100.000 Pak jadi jelema teh ulah sok ngalusan botol atuh tah alusan mah eusina rambut gondrong bukan pembohong alus rambutna gondrong bajuna cumpang-camping ngan eta teu bohong jujur Allah lebih cinta daripada jas mahal gasi mahal jabatan boga tapi hak rakyat dipaok bangsat Pak tah iya Akang Hasanuddin gondrong baik lain pembohong halus daripada awakna rapi tapi ngawadulan salingkuh we bener Bu ieu teh filosofi teh falsafah teh bacaeun wayang maruk lain bacaeun wayang
Lamun Semar datang, ibu resep ka Semar, resep, nah Semar bijaksana. Lamun Cepot nu datang, ibu resep ka Cepot, nah bodorna. Tapi lamun Dorna nu datang, resep teh. Padahal Dorna teh ibu hampura, bajuna jabatanana luhur resi, leungeuna make tasbih, ngan bibir bengok. Kunaon bengok, sok ngadu domba batur, nepi ka si Cepot dipencit ku Arjuna lantaran dipanasan eta Arjuna, bener? Tapi ibu tong ngahujat ka Dorna entong, sabab Dorna diigelkeunana adalah kudalang. Beres ngawayang, Dorna geus ngadu domba Cepot jeung Arjuna, bebeskeun kana peti, poe isuk dalang libur, Dorna dipariksa. Lamun bajuna ruksak diganti, lamun cetna ruksak dicet deui. Sagelo-gelona Dorna kuno bogana mah diomea. Sabejat-bejatna kalakuan ibu, satu balik kuring, satu ecereug bapak, urang tong ngahujat kana kamaksiatan batur. Aya proses Allah deuk ngomean si eta. Kunaon cing cara ngomean anak Allah, ayo Dorna mah dicet, bajuna diganti, tah ibu ge ku Allah teh diganti. Kunaon digantina? Ku panyakit. Ibu sok ngomongkeun batur, sangkan eureun aya proses bus panyakit, bengok, sok ngomongkeun batur bari bengok. Bener tuh Pak? Ibu resep kana gosip, keun antep nu gosip tong dicarekan, bisi nyebut fanatik, bisi ngalawan ka ustad, antep anu sok ngomong antep atuh. Engke aya proses Allah, bus panyakit kana ceulina, budeg pek ngawangkong jeung nu budeg sok. Panyakit teh proses Allah keur ngomean awak ibu. Matak jelema nu gering hampura dihampura sakabeh dosa ku geringna kan kitu. Urang mah da karareueung paingan ayeuna loba panyakit. Da loba teuing jelema garelona. Coba baheula, aya peteupat TBC. Aya teu stroke. Aya teu diabetes. Aya teu jantung. Aya teu darah tinggi. Ai baheula bisul beunyeur, Pak. Roromeun, Pak. Nah, ari ayeuna loba-loba teuing ngaran-ngaran panyakit. Bandungan poe ayeuna manusia geus kaleulewihi batas. Matak meujeuh aya proses Allah keur ngeureunkeun atuh jelema ku cara kitu. Bener? Ngomongkeun batur osok, leungeun tutunjuk, suku tujah TJ, panon popolotot, tenang. Bisi di dia aya ibu-ibu nu sok popolotot ka salaki, tenang Pak, tenang. Tunyak-tunyuk kana irung salaki kuat kieu. Deleh tah. Tenang Bapak tong amek. Sukuna eta pamajikan jebro deui kana boboko, kana terus keun. Bapak mah tong milu ngalawan, tong milu ngahujat angul sing sabar. Ngan engke aya proses Allah euteup penyakit. Popolotot bere-belek, sok nu belek molotot. Bibir nyarekan salaki wae, bengok, geus belek bengok. Leungeun sok tutunjuk ka salaki, dibere dicabut ku Allah. Tanaga eta leungeun, kempreng Pak. Suku sok tujang tajong, dicabut tanaga tina suku, lumpuh pan, alah komplit. Belek, bengok, kempreng, lumpuh. Aya proses Allah keur ngeureunkeun manusia dina maksiat eueuh deui ku panyakit. Di mana aya jelema gering nyeun kamaksiatan? Moal mungkin. Moal ngomongkeun batur, moal ngahina batur, moal nu aya ge kieu Allah. Bener. Tapi kade ulah dituding anu setruk kitu, kade lain. Bisa jadi penyakit ujian, kerja eta, keur jelema tara ngahina tapi buka penyakit eta ujian, keur ngaloloskeun tina ujian nganalan keimanan heuh surga rek dibikeun. Ngan ieu mah keur jelema nu kitu nu doraka, tadi bere penyakit eta teh sangkan eureun tina doraka. Matak daripada pake ngocobrot ngomongkeun batur mending pake mapatahan diri jeung batur. Ieu negerana sapoe jadwal teh 3. Lamun 1 jam setengah berarti 4 jam setengah. Tak kuring itu ngomong teh sampai 4 jam setengah. Tempo bengo teh henteu. Cobaan ibu pidato ngomongkeun batur 4 jam setengah. Bandungan isuknya ngacainya bengo. Matak saban-saban awak dipake ka Allah tenang nu nyageurkeun lagi Gusti. Ngan saban-saban Allah saban-saban awak teh dipake jeung Allah lepas tanggung jawab. Pek weh penyakit kira datang mata Firaun elehna ku penyakit. Abraham Raja Namrud elehna kureungit penyakit asup kana irung. Bener? Deuk naon nu disombongkeun Allah ngutus reungit asup kana irung, keblus kana otakna, didaguran tah si raja bebengok teh. Sangkan hayang kaluar reungit teh bisa nepi ka paeh ku reungit Pak. Padahal reungit teh makhluk leutik,
tapi itu raja pangbadagna dolim ka rakyatna asupane reungit bus paehna ku bebengok reungit pan urang ge aya nu maot ku bebengok reungit naon sih DBD kaharti mata kulah sombong sagede-gedena awak ibu ku reungit keok asli tah bari urang teh sare liang urang loba eueuh nya cak-cak asup kana irungnya saha nu ngajaga tah Allah bener tuh muncul urangnya cak-cak asup ka dieu heng nyayang ngenog ongkoh juga saha nu ngajaga Gusti cepil ibu terbuka pan keur kulem tapi eueuh cucunguk asup kan saha nu ngajaga boro-boro manusia dalam keadaan sadar keur teu sadar ge Allah teu boleh ngajaga deuk salat deuk teu salat deuk taat deuk teu taat tetep Allah memikeun penjagaanana tinggal urang bersyukur ka Allah ku cara daek ibadah nah ngesan 10.000 ripuh mang mun ceramah di Bandung mah kuat 2 jam di mah harudang atuh da muncul urang mah teu tadi teh heg bere kepet lain manehna wungkul di kepet teh urang teu geura aduh sarua urang deui harareudang sarua sarua urang ada jelema jeung can dahar can nginum tapi da kuring mah puntennya bilih abdi teu tuang punten ya punten abdi mah tara tiba lagi tara tuang buka des ngulem abdi mah tong riweuh tong nyadikeun dahar entong tara abdi tara naha lamun di dahar di dieu mana bawaeun balik jadi kumaha tuh deuk dibawa sabab abdi teh udah boga bapak pun bapak masuk tatanya ka mana maneh penting ieu Bogor ai kamari mau orang inang ti mana Tasik ai Dodo Garut ai Wajid Cililin ari Boronong Majalaya ari Moci Sukabumi tah geus apaleun pun bapak mah ai ayeuna penting ieu ke Bogor mawa naon pak kira-kira awa teu aya bawaeun atuh naon atuh meuni cenah Bogor teh talus cenah cing pan itu wilayah Bukades naon tak kira-kira di desa ieu naon ya Bakakak nuhun sedah cenah ge Bakakak nuhun Bakakak nya tah tangke can ditewak hayamna teu hayang nyaho tangke teh balik abdi teh Bogor pan pun bapak nanya ti mana aja ti Bogor aduh cenah ti Bogor mau naon tak ari abdi lamun babawaan iya cing teh Bakakak bener cenah maneh anak bapak jujur nah cing teh palebah mana jujurna saban-saban maneh rek pengajian sok babawaan tak eta ciri pengajian da lamun maneh pengajian teu babawaan bapak curiga bawa ulin maneh tah kitu matak lamun ieu geus pengajian wayahna naon bebeskeun kana dus da eta teh ciri tapi si abdi dituding da maneh mah cenah teu dikopiah teu diudeng teu disorban bapak teh cangcaya maneh teh bener ceramah tah henteu cing teh ceramah nah cenah teu barang bawa nu pika eueuh ciri rek naon abdi jawaban tah ai kitu mah naon nu aya bebaskeun nya ngarah abdi salamet bener cenah maneh ceramah bener mana cirina ieu cing teh Pak Dus tah genah kana hate ngan lamun ti dieu teu barang bere dus engke bapak urang nyarekan tega abdi dicarekan ku kolot sok aya nama urang silih salametkeun antara abdi jeung panitia ngan abdi lamun kades-kades teuing sok ngomong nah cenah teu barang bawa ti Bogor punten bapak ti mimiti kades nepi ka RT nepi ka panitia teu mere deuk kitu urang deuk kitu ari gaduh bapak dibere goreng sampe dituang ayeuna dibere Bakakak dituang ka tempo coba lamun inung urang bapak urang geus eueuh dibere Bakakak ge ukur nyeri hate matak kuring mah deuk nyaah ka kolot mungpang meungpeung aya keneh matak sok dedet kana nuhun sateu acana da tadi oge ceuk pun bapak teh cenah ku bapak didoakeun sing hasil tah anu teh balik ti dieu teh amplop meunang dus meunang teh doa kolot kumaha atuh lamun cenah balik ti dieu teu mawa dus lain doa kolot urang teu diijabah tapi panitia kurang persiapan aduh nya kitu tah wayahna neangan naon lalap-lalap lah cing teh resep kana cau wah cenah cau Bogor mah teu gelede tanu gede nu leutik mah entok pacing teh arek jeruk aduh jeruk nage amis nu haseum ulah sabab geus kolot bisi lambung cing teh resep naon deui atuh bugis teh bugis
Wah aya saruanya pacing teh arek bugis wah cenah resep isuk di dahar ge jam 10 beurang bari tunggu pare tah wayahna dedetkeun kabeh. Sabab naon judul ceramah sim kuring ti awal nepi ka akhir tanpa alus ka kolot hampura eueuh judulna naon Pak deuk salat deuk zakat deuk saum deuk ibadah haji eueuh hareupeun Allah nah mah jeung eueuh ngecelak si mata indung ngecelak si mata bapak ta eta nu matak meakeun pahala ibadah anak matak nu alus jelema mah kieu salat tuluykeun zakat tuluykeun ibadah tuluykeun maca Quran tuluykeun ngan koreh eusina tetep kunci surga aya di dunya saha indung ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridhona indung bapa murka Allah gumantung murkana indung tuh surga teh aya di dunya di mana eta di indung di bapa matak penta ridhona indung bukades lain pinter bukades lain hebat lain demi Allah bukades lain juga lain bukades lain hebat lain tapi bisa jadi aya indungna jeung bapana tengah peuting ngecelak si panon ya Allah jantenkeun pun anak janten jalma nu berharga jadi kades nana gerhana jadi penceramah bengkad itu bengkadi sa Jawa Barat ka kuring lain kuring hebat lain kuring pinter lain kuring alus demi Allah kuring teu ngaku tapi bisa jadi aya indung jeung bapa kuring nyurucud cai panonna ngadoakeun ka diri kuring ya Allah jandikeun pun anak jadi jalma nu ngangkat derajat diri keluarga lembur jeung sagala jadi mata kuring tara poho ka indung bapa mun aya naon teh bikeun ka kolot mun menang duit 1 juta bere 50 gitu. Dah kolot mah teu butuhan duit gede dibere duit leutik ge ditolak entong na keur maneh aya kitu pan matak bikeun tang geus ngagunuk pak esrok deui kitu teh heuh kumaha we bapak pan kitu bapak oge tah bukades ge da kitu teh kamari nyalon beak sabaraha 50 juta lamun eueuh pan balikna ka indungna nyalon ngecrok heula. Jadi keukeuh anak tanpa indung bapa lain sasaha matak hebatna budak lantaran aya jalma nu leuwih hebat saha indung bapa ngeusan Pak duh ripu euy sakitu nu kapihatur Bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar hampurana para anu kasuhun mending kali nu dipamri hampura nu kateda luhur saur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang si gotaka angkat panangan nu katuhu set dadah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.